Saya teh singletkeun oding konten teh. Ada tomat ya tehnya. Wan kieu teh dagang bakso ikan. Gang bakso ikan lah di taman. Di Taman Surawisesa guys, si oding teh bare teman dagang bakso ikan. Melaan ku aing dianterkeun heula ka kawali daerah cenah. Duluy mangkal di taman. Balik di teang ku manehnya tah? Yang digusur nama tah. Tah. Keur dagang bakso ikan teh sia mah lamun aya awewe teh nek meuli teh pepereundeuyan kalau nyumput si goblok ngetemna teh lain di nu rame. Kalau kana tempatna teh di nu tiiseun si kunyuk mah. Naon maksud sia? Aduh. Eta pertama milu kontenna kumaha, Bang? Hayang ngonten teh. Mimitina teh tadi nak bung-bung wae lah. Aing teh salah mah keur ding teh. Mimitinyeun konten teh ku aing teh. Aing teh ngabandring. Si lompatan. Ada yo. Cek aing. Naon? Cek aing. Ieu cek aing teh. Naon cenah kalakan ge. Kalau ke manuk nawe hiber. Manuk cek aing keher sia ulah ibur. Eta mimiti konten seoding pertama. Tadina dagang bakso ikan. Alhamdulillah ayeuna mah actingna the best pertahan kana oding sia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Urang teh minimal dina media teh loba dulur indina. Jadi urang lamun karya urang geus alus mah insyaallah batur ge raresepeun. Ai karya urang teu boga karya mah warawuheun kumaha batur. Pokona buat rekan-rekan anu resep konten minimal semangat. Semangat kontenna tunjukkan bahwa urang bisa berkarya. Cenah wadoyo, cenah nu aing mah cenah teu daek we aya duitan. Sakitu geus kamonet ge. Tah eta dulur. Jadi urang teh memeh kamonet teh nu can kamonetnya. Alusan heula kontenna nu nempona sina loba. Da percuma sanajan ayeuna geus kamonet tuluy nu nempo keukeuh moal aya duitan. Tah lamun konten urang geus meledak mah di mana urang kamonet teh langsung kete aya dolaran. Itu dulur. Pokoknya di mana wae rekan-rekan nu ningali video ieu semangat kontenna. Tunjukkan bahwa urang bisa berkarya. Lamun karya urang disae insyaallah minimal batur teh aya nu sabeuna kana konten urang. Teuing nya kata-kata hari ini ding madep naon sih bakal bener sianya kata-kata ada tuh lobakeun mah duit lain ngalobakeun omong heuh sabab lamun urang geus loba duit nah Batur ge jadi dulur. nah hormat